Ari buhun teh naon? Ari buhun teh nyaeta ajaran. Ajaran naon? Ajaran kabudayaan. Nu diajarkeun ku saha? Ku kolot urang. Eta ajaran sumberna ti mana? Tinu kecerdasan emosi. Ari kecerdasan emosi teh naon? Kecerdasan rasa, kecerdasan cinta. Ayana nyang karuk dinu jantung, nyang saya dinu mana. Bekalna naon eta boga ajaran buhun? Menekung kanu maha agung, ngeberantang kanu maha kawasa, mudas medi kayang widi. Kasaha? Ka Gusti nu maha suci. Mung harita teu acan di sumpingan, teu acan diluuhan ku ajaran Kanjeng Rasul. Ari buhun Sunda naon ajaranna teh? Buhun Sunda teh ajaranna teh Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Eta ajaran kamanusaanana. Ari ajalam alamna kumaha? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ai kahirupan anak kumaha? Sapapait sama manis, sabagja sacilaka, sareundeup saigel sabobot sapihanean. Ari pamarentahanana kumaha? Pamarentahanna teh pamingpinna landung kandungan, laer aisan, leuleus jejer, liat tali. Pasipatan pamingpina kumaha? Hade congcot, hade bacot, hade gogog, hade tagog. Ari ajaran rasana kumaha? Celik putih, celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, teu geuneuk teu maleukmeuk. Ari ajaran kanagaraanana naon? Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel.